sahabat ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan gunung jang pendeger bumi? Aya cik Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Besi. Sebab besi mah kajen kukumaha ge ngelehkeun gunung. Gunung sakumaha gede na paculan. Ulah didoser di paculan beak. Ieu besi ieu hebatnya saja besi. Jadi besi leuwih dahsyat tibatan gunung. Sahabat nanya deui, ya Rasulullah, aya leuwih nu dahsyat tibatan besi? Aya cik Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Nu leuwih dahsyat tibatan besi seuneu. Sakumaha hebatna besi ku seuneu beak kabeh. Masya Allah, cak sahabat ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan seuneu? Aya. Naon ya Rasulullah? Cai. Kajen teuing adag-adagan seuneu timbul cai parem. Ya Rasulullah, aya nu leuwih dahsyat tibatan cai? Aya cek Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Angin. Angin mah ulah-ulah angin na gelebuk di dieu, angin nu kaluar ti dieu bahaya. Bahaya gede eta mah. Di mobil ge lamun geus aya angin eta mampir heula. Eureun. Wah, itu beres si angin ieu. Eta angin, komo si eta mah angin. Wow. Heuh, tah mah teu kudu dicaritakeun tah mah. Racun. Angin. Dalam angin nanti geus bau kumaha angina. Nah, ieu angin pohara jasa. Ya Allah, ya Rabb. Sahabat tetap masih ngotot nanyakeun, ya Rasulullah, aya keneh jang pendeger dunia selain daripada angin? Aya cek Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Lamun hayang nyaho pendeger dunia supaya dunia ulah goyang, di antara diceritakeun tadi leuwih hebat tibatan angin. Iyalah jelema anu hartana loba, anu daek ngazakat. Jelema anu elmuna loba, anu daek mere elmuna lillahi taala. Jelema anu hartana loba, anu daek sedekah, etalah leuwih dahsyat dibandingkeun jeung nu tarate, nu tadi-tadi. Masya Allah, ternyata horenganan penguat dunia, penguat bumi. Hiji nu sugih, tapi nu sugihna daek ngazakat, nu sugih na daek sedekah. Ai si eta mah pan kadengena doang sugih. Kadengena doang. Apa ngadenge nyana ngazakat hati. Malah mana yang ngazakat. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tah eta. Ya, di antara jelema nu boga ilmu barahan